Satya nah gening silung pot kawat nangan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadon ngahina aing aduh gan abdi teh asa narompet cing sok yor cing tarompet deui surupkeun heula surupkeun Bae lagu naon agan cing buah kaung buah kaung buah batu pulang bener alus nah geuning ngaleok ieu lehon nolong lain ka aing teh nyelakakeun kabeh jelema ceh nah saeutik ka kos nu gelo we ka aing teh ting dianggap naon aing jeung lempang dorna nya tiga kan aduh anger alah cicing aya Eka dulu pemandruna paman cobik ka di kapayun lingina pulangan sebagian usareh pebadana paman aduh jok seseka kawala naon hiling montong ngahalangan akang syariai hebatnya kan temakan abdi kalau bukan temakan abdi wa akan meleset kepada yang bukan-bukan bener mana hebat sungguh tapi tingali heula panahna nu saha tingali heula panahna itu iya pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus segit dudungan nya nu agan teh mah ari nu maneh mana kaseredkeun kudu agan ka jero sok bede bilih teu percanten maka abdi nah hate teh kabeh teh aduh nyangsa apet nah kakara datang nu dek geuning euy hor jadi heula dewe ka dieu nya simpang simpang bener agan punten ah aduh nah atuh geuning kakara datang nu mawi pacet bener rupina mah kana bukan ngerakeun sia goblok ih beda deui sia
Sadaya-daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung silaing. Ya, mun di dunya mah silaing teh supir jeung kenek, supir nunutan kenek bagianana. Sirealingan. Rumaos. Buru-buru cagerkeun kresna. Moal sarubaka bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kresna adalah ayo, idit. Mangga, idit, bade. Hayo idit. Gatot Kaca. Idit. Bade Kakang Semar tenang. Idit. Tenang. Hayo idit. Udah. Wah. Anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu teu BCG. Pogo daing teh mata peda. Ujub daya. Udah karek merojol gitu ya. Sok Gatot Kaca Sutija. Nalaka Suraboma lawan. Moal aya nu apaleun kama. Moal aya nu ngadengieun sorama. Pabuni-buni nyumput jeung aing. Ieu sahaya di luar di tukang. Sok lawan. Berarti buni keneh aing. Moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleu. Ajajar we teh kolot lu. Cih kan ieu sahaya. Ditukangeun maneh. Ngadenge sora aing. Eta Lawan Boma. Lawan Gatot Kaca. Ieu saha dewek di tukang ieu? disangka penampakan di tukang mah ta eta. Nepi kaki. Lebih ka sararomong mah. Sararomong kabeh oge. Lawan Boma. Moal aya nu ningalieun ka ama, moal aya nu ngadengieun sora ama. Aing ngadenge. Aing dewek kadenge ku silaing. Sok lawan Gatot Kaca. Ya, kuring kadenge teh kudu dinya. Cing mikir. Tingali saha di tukang. Mang jagona ieu. Cing tong heureujang. Tong hareureuh ya tuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi. Ya. Saha di jero? Ya, garelo, saya mah garelo. Ana di mah. Alelo. Mangga ka dieu kalebet. Lang, Kalebet. senana dipaku. Ka dieu kalebet. Euy, Aya nikah. aya euy. Aya pribumi na. Oh, sing buru-buru hanaang aing hayang nginum gitu. Gara minta sambung ka itu. Alah, Biasa abdi kalebet. mangga. Maka. Ade Akang. Naon beok gitu. Anis Kemang beneran. Nyata kade. Heeh. Biasa lebet. Mangga. Bari sakalian dek kaul eta teh aing nya Kaul naon ka? naon neng Fitri teh tadi teh kulu-kulu bem Sampurasun rampes Bagalinggi Lingi. Sam di Akang. naon teh cangegar gitu Ki. Manuk naon teh? mana Eta pangkereun. ish ieu teh pun anak Ulah. pun anak Putra. leres aduh Wah, juga kumaha inung. punten teu nanaon Aduh, kelepasan dari Widil gitu kan.
laras putra pun anak gitu. Istri pamegat pun anak teh lalaki pamegat laras. Duh, tos sabaraha taun yuswana? Bawalasan. Terus lincak 15. Lain gede hati aing. Naon gitu. Sugan teh aing nu goreng patut teh. Ngemplong ge banyak. Aya nu leuwih geuninnya. Lain aing kumaha indungna teh. Dupi ibuna ka mana? Ka pungkur gitu teu aya. Teka urus ku indung mata kitu teh. Hayang naon nyiramna nya teh budak. Bisa jadi hayang tikotok teh baheula. Gusti abdi ngahina dina hate. Padahal sadayana oge sanes hinaeun. Utek tongo walang taga roh pati gogodongan sadayana tunggal makhlukna. Punten Gusti, astagfirullahaladzim. Kalangkungan. Sareng saha? Abdi? Iya. Sareng pun bojok lah. Sareng garwa. Sumuhun cenah kalebet atuh. Ah! Euy. Kadia. Nah, geuning ka garwa teh a. Ai namina. Nah, gitu. Sampurasun, rampes. Bisa jadi lo pada hari ini kieu mah. Santri na ge loba garulis. Wah, itu cantik. Oh, juga nih menang jodoh ini dia. Puntennya sepuh ya abdi kumawan nya, mangga lingi. Alah. Dugi ka sarareungit kieu seuh. Mangga lingi. Kade akang atuh. Nah, toke mau disagade kitu dari itu. Hei. Iya. Naon? Kerjaan. Hah? Naon? Na teu kadenge henteu. Oh, da canpok atuh. Putrana teh. Hah? Putrana. Nu balik saja. Heeh. Naon ku ieu mah ya Pak? Nu itu, heeh. Nu balik. Heeh. Pek tanyakeun. Ki, ya, teh putra, leres pun anak. Ulah ilaha illallah. Jauh beda. Kita tangga. Puntene acukulan, teh sawios. Rupaan nepi ka kitu. Sugan teh aing nu goreng patut hanya tak kitu. Mangga lingi. Bade cep. Sabari hiji kagungan putra teh mung hiji we ieu. Dupi ibuna parantos teu aya. Uluh. Watos atuh. Bangsa naon teh ibuna teh? Nah, biasa we manusia kaulah modeki. Lepas eta mah. Tenang ngomong teh teu karasa nyinggung teh ka batur. Udah aneh atuh. Teh anak kita tangga teh. Kang 12 tahun teu panggih. Sarono. Ayeuna riung mung pulung deui ieu. Bener sononya Kang. Sono pisan urang Jawa Barat, asal Jawa Barat nu aya di Jakarta. Merekis sak aing ieu. Jajak kaluhu erna sira nuhun. Cing paranyang Yuswa arageung milik deui. Amin. Eta akang mending nyarelap di Ki akang. bulan. Sanes di teh ahli seni wungkul ning barukana.
nuhun urang teh panggih jeung nu sarua. Alhamdulillah Ki. Santri ke tukang seni Kan telepon heula ta duit. Aya abdi ongkos ieu. kaluhur ditiup Nya. dilepis kana santri. Timala. Saha teh anu ti mana bade angkat ka mana? Abdi lah. Pamidi pencanten mah abdi teh aher. Naon akhir Naon aher teh? Gubernur Jawa Barat teh Ahmad Heriawan. Gubernur eta mah atuh ngaran batur dipake. Cicing kitu. Cicing gitu. ya siapa Eta anu pengker. Abdi Messi. tukang naon ari Messi Namanya Messi. Pemain naon Messi teh? Pemain keleci. Jelema kurang gaul. Eta maruraga Itu kamu tukang ngadu karet. Di mana Linggi? Abdi lah. Iya. Di Kampung Rambutan. Aya tanu pengker. Abdi? Iya. Bekasi Timur. Bade angkat ka mana, mulih di mana? Abdi lah. Iya. Abdi teh nuju milarian Jami, sin abdi teh ti Buser. di kegana si gana Milarian buronan lah. buronan Muhun jang. Bunsir teteh ngaranna teh budak bunsir. Naonana? Ngaranna. Dulu kumaha bentuk nenehna teh si Ucir cenah di dieu mah. Oh teh anakna teh. Heeh. Kumaha indungna ye? Teuing. beli lauk teh Salira teh nuju milarian buronan. Nuhun lah. Milarian jelema abdi teh. Penjahat sumuhun bulan. Di lemur teh teu kaur nog hayam. Teu kaur gadis. Ngajualan awewe teh jelema teh. germo Ngajualan awewe keur digawe ka luar negeri. Iya. Nu digawe ilegal. TKW, TKI. Saha. Ngan sampe diinitkeun teh awewe masuk diheureuyan heula ku manehna. Saha ngaranna? Ieu Gatot Kaca. Goblok teh. Aduh, ngawiwirang batur sih dicekek kau ingat. sabar cil Tah, mimiti. Tahan, puasa aja. Kumaha ai dipitnah teh. Kumaha ai dihina teh. alah sumuhun laki eta si goblok jeung jeung aing jualan awewe Bangsa senal ongko. Saha teh Gatot Kaca. Milu jumahan. Di duit euy cokot euy. Awas dalang ngana duit. Ti Ibu Hajah teh dileuk. Jadi pangna diteangan teh jahat Gatot Kaca teh kulan. Wah, milu jumaahan kawas nu heueuh. Batur mah jeung ngarep ngulon, ngarep manehna mah ngidul. Jeung tara make atahiyat deui. Lamun teu make atahiyat teh atahadol manehna mah. Teu sangka. lain eta teh nepi ka kitu fitnahna nya si eta kabebeakan sih Lain kacida teunya. Sesangkleng. Jadi tah aki manawi geus sakadenane abdi teh bade tumaros. Kinten-kinten eta Gatot Kaca bakal panggih deui jeung abdi. Moal. nah aki natos maot
lain tos maut makanya Gatot Kaca bisa ngapung mau nabrak gunung pangna moal pangi teh sabab anjeun mah tukang bohong iya bohong naon ari kuring bohong naon ari kuring aki ai ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran kuring tong nanyakeun ka bapana tah anak kaula uji ku anjeun cir ulan pindah ka hareup sok uji abdi apa sok punten apa sok kini tong sori beki deukeut mun beki sidik ge jedingna Ruwidiana teh katempo pisan sok tanya we anak kaula cing na saha ngaran kuring teh cir tong gede bohong maneh bohong naon si kuring da lain nu sabeuna lain akhir maneh teh saha cepot lu anjir Gusti eta tah nyahoan hebat aya tanu tukang gawala lain Messi anak saha kuring Semar aya anak Semar teh sabaraha hiji 3 nu kahiji si cepot oh maneh nu kadua gawala 3 gareng ka mana jeung si gareng teu milu aya nu pang solehna anak Semar saha oh kabeh oge urang ajar mun nupang jahatna aya saha nupang gedena hang cikal eta salah nama kitu aing sangat jahat aing bener bener ngaranna mah euy mematak abus ka pasantren ieu tong gede bohong ka panggih ulah gede heuh tah ai geus kapangi bohong kieu kuring teh geus ngarumasakeun salah bakal pangi jeung Gatot Kaca bakal iraha geus waktuna panggih heuh geus waktuna mah iraha dagoan kitu eta ceungeunana teh aing bangsat hayam bangsat no aduh sabar dagang awewe di mana kira-kira abdi panggih jeung Gatot Kaca ge anjeun bakal panggih jeung Gatot Kaca engke tu Gatot Kaca teh keur lalajo saemara saemara di mana ki kiduleun ieu tempat teh aya nagara di dinya aya saemara putri jago di dinya teh keur ngadu gelut ngadu jago saha nu bisa ngelekeun jago ta eta nu bakal kawin ka putri ta Gatot Kaca teh di dinya keur lalajo alah kinten-kinten sabaraha dinten di ka itu kana 2 poean lah maka cuy euy aya tibu hajah bi ongkosna meuleuh heeh alhamdulillah euy boga ongkos manehna mah nya tinu nyawer bieu barisan ngiganya euy siapa dulu tah kitu bade ka itu ge bade ka itu dupi jalanna ti dieu terus ngidul kege aya natrat ka itu jalan saya tuh bade ka itu we kulan kaki nuhun kana pituduhna nagara naon teh Tirtadahana ngan lamun de ka itu ieu pun anak oge bade ka itu kersa disarengan pun anak entong misah we kulan nah atuh nurut-nurut ongkos kumaha lamun direkan adina ke sia lain level gitu kan atawa sia direkan indungna aing bapana teh suri najis teh lain level tambah wirang ge aing di jalan sanes level tuh ya muni gengsi di luar teh bakal wiwiran di kolong panggung teh nyo jeung ololeho di situ upami kersa disarengan
ai keur jajan mah da makal loba ieu budak teh ai kitu onaman Itu omanan olo we duitna kayak geus beak duitna urang sundrungkeun ka susukan atawa campelak mah goreng adat di jalan nang podarana sekalian tenok di tenok nah kasida pisan geuleunana teh si eta kaing tong sok kitu bapana namanya ahun geuning teh ya aing lamun boga anak kitu geus ngagantung maneh nyaah kade pamikersa di sarangan kuno hina mangga ki mangga sareng upami di ditu pun anak aya kahayang tong dihulang hayang naon wae gugu we ku salira ulah dihulang ya bodoh dah tuang putra teh mah iya hayang teh di jalan hayang ngakan tai garing di wawalan gue ingat tinggalikeun bener geuleuna teh kali Hayang baso dihulang. tak kitu cir bulan geuning tah aya batur jigdik lalajo saya marah mah bade apa Kadar ongkos minta we ka nuhun mudah-mudahan apa selamat usir tiasa wangsuli ka dieu pek Mang Cepot Bang Dawala hayu jang teu naon cir sing sehat sing nya Bang nyebut mang cir oi ini kontan Ini kompak. cir oi cir oi cir oi cir euy Allah jadi dibalik teh cir cir oi cir oi cir oi cir oi ginaheun euy Dibakar ini. cir anjing ditampili sia goblok wae da eta tuh tah jadi nemongkeun geuleuh tadina tak kitu dekat tingalieun atuh ku batur oge meuli hayam satalenan di Paraban ku bakatul lamun hayang di ajenan ka batur itu tongahina kana kumaha teh ajen bapana apunten ulah apa injik atuh geura ini nuhun kurang ya apa Kuruberan sing ayo Mang Dawala ayo jeung dewek teh naon bunga sudi. ayo Dawala Mang Dawala. kaing geuleuheun euy Kakang mah teu sudi. da eta tah kitu tong borok kitu pan kacamata agama ge maneh kudu eling ka kami itu maneh heula pan di mana maneh geus eling ka kami bakal eling ka maneh kitu nyaah heula ka batur geus ke di mana urang nyaahan ka batur ge nyaah ka urang kitu urang heula ki atuh abdi bade permios ki nuhun kana penampian aki di dieu kasayan aki mudah-mudahan tiasa tepang deui abdi mangga wilujeng ulah assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes ya jauh kene hita cir nah urang ge can nyaho sugat geus hai sugat teh geus apa selain teh cir acan hai sireng hayang lalajo saya marah teh oh hayang atuh da sarua urang oge nya ge kieu bentukna aya rasaan racek bejana ulah ngerakeun ke sia di ditunya moal ngerakeun di kadek we tingalikeun king tong sok kitu teuing ieu ka anak batur teh tuman bisi baong peperihan ku bapana teh diwarah ta duit PHP-keun kakang gitu pugus waspada ieu budak teh ilmuna teu pasantren mah ulah diheureuyan nya kumarupa jelema mah
ulah ningali rupana pangeran depan gitu mentena pangeran ke manusia tedu masar kena rupa jeung pangkat tapi gumantung karena bersih nah hate Pangeran gitu teh kebersihan. tek hina si ucir ngalawan gersok lain aing indungna mikiran indungna hayang naon baheula Pikiran indungna ya. atawa meureun keur orokna digali doser meureun atawa keur indungna baheula meureun keur nyiramna hayang bajai Atau yang bangkong korodok. alah pantes ya euy dewek barang nepi ka itu rajo sae marah Gatot Kaca keur nanggep harigu we hayang geura panggih he aing teh Resepna lalaki Gatot Kaca teh buronan teh buronan akang heeh si tipis. Gatot Kaca teh Gatot Kaca teh jelema teu normal nah siki kanyut dengan hiji sing kabina-bina Sanglir. teu kudu diomongkeun nu kitu mah atuh Lahirnya ke tarungkeun. udah diomongkeun ada naon euy kade ah tingali geuning itu dina rungkun teh makhluk wungkul ada Mang Cepot sieun dah teu kudu ku urang geuning nah urang parabkeun ka bega heeh Mang Cepot sieun Mang Dawala nyumput kata nyumput Kita duit PHP ke duit. sieun Mang Cepot ya sedibikeun ku aing sieun nyumput kata nyumput dari mata turun ke hati aya jelema amit-amit bangsa naon ieu nya moal kitu teh anjungan irian mah Atau di Papuak. Papuak nu gini Sampurasun rampes deka mana maneh moal wisen bade naroskeun dupi jalan ka nagara Tirta Dahana teh ka dieu lempeng terus ka itu oh terus ka itu terus ya ka itu ngan di itu bakal lieur nah bakal lieur da susukan gede anu larasek ulah ieu teh abdi teh bade ka nagara Tirta Dahana heug di ka mana-mana ge kumaha maneh we da eta mah urusan maneh aya kitu ieu tempat daerah kakawasaan kaula lamun jelema ngaliwat ka dieu kudu dipajeg sanajan ngaliwat karek salengkah oge nincak ieu tempat kudu mayar
ayahnya di Nukio pungli aya wae. nya tak kitu euy sugan teh kana truk we wungku pungli teh nya wayahna euy bikeun harta kakayaan nu dibawa jadi maneh kaitulah mawa naon-naon duit sagala rupa pokona barang berharga we tuna di dieu kahiji pang-pang nama bisi boga inek keur penting isuk sabaraha kira-kira begal TAA begal heuh ai kuring mah sieun jalma teu boga naon-naon kuring mah di lemur oge heureutpakeun pungsat bahan dia eueuh ragap teu aya kami itu orang miskin mangat ya saya dirah-rahan bulan abdi mah ka itu terek usaha ieu oge rek biasa we kanu seueur nu lalajo abdi teh dagang-dagang aqua di ditu sugan aya nu beunghar boga aqua abdi rek mang dagangkeun ulah jen rupa-rupa alasan duit kaluarkeun bikeun atuh kajajang tibatan cilaka mah ditabungkeun tadi ti ibu hajah pan dibere ditabungkeun di mana tadi RT mulai ditu tadi Bulan puasa. wayahna pasrahkeun duit aing ngajeng tibatan ke rumah serahkeun maka jangan gelewut ya moal kuat loba baturna lah kumaha engke we deui kuat jeung jeung nama deui dik dibikeun moal wah anjir nyampeurkeun ka aing bari molotot hei jik tua-tua teh didinya ulah ngajago tak ke jelema ieu nah ieu teh jelema teh jawara jelema ieu teh keur nguriling neangan tanding anya serang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan garapek pacakan gagor teh silahna kulingis kuat modar kuring oge bener teh saya Yahudi nah sia ka nyebut Yahudi aing nyaho sia tara salatnya rek salat teh henteu kumaha aing we atuh mamawakanna salat sia teh agama naon sia haji lain Islam aing mah monya Islam ngabegal dari ngabegal aing mah majek profesi menta aing mah dasah menta mah heuh ngan maksa bongan teh dibikeun oh eta teh begal ngaranna kumaha sia we aing mah teu ngaku begal anu penting maneh wajib bayar pajak di tempat heuh ai teh gablek tong nyieun rupa-rupa alasan jadi lamun dewek teu mayar teh dipaehan nah eta lain pegawaian umat Islam teh kitu teh hampuraan umat Islam al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi hari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung bapada baturna kulisana jeung kuleungeuna mikir hilaing naon si terik dakwah datang gede teh diondang goblok aing minta duit kalakah mere dalil sia teh loba di aing oge salametkeun kuring moal lamun teu mikeun duit mah haling haling bisa ka sebrot getih sia kade sing hati-hati sok sia ai bener medek ngalawan na teu nenyo dina rungkun balad-balad aing dek sabaraha hiji sok dangokeun lah teulung ka moal ngejat satu yang beas aing bener yok sia gerak tangah sia ka galangit tungkul kana jukut
maksudnya pilihliankeun dunya dua papasangan kulon metan kidul kalir berang puting lodong hiji poek sang salah bener awewe lalaki. Hari ini adalah hari berakhir perjalananmu. Hari innalillahi. Ieu teh hari innalillahi bagimu. Alah kumaha we lah. Modar sia sok. Anjir. Sa deui. Anjir najong euy. Najong euy. Hebat. Sok sia. Hayangnya. Musik sia goblok. Dek kumaha ieu iya. Aneh kan. Malah euy. Luar biasa euy. Lingas. Disangka ieu leutik-leutik jelema lingas ieu ya. Tong disebut murid Abbas aing teu bisa kitu mah. Saya. Oh. Abbas. Yang woi. 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 Ya. Goblok. Aing tiga berus beungeut aing kana tai muning. Hakan sia. Wala. Ade Kang. Loba. Iya kafir teh ye. Kafir Jelema kafir teh meunang ninja ka ieu tempat. Kafir datang kapur. Nah kitu. Pokona teu meunang we. Haram katincak jelema kafir. Biasana nu jelema nuduhkeun kafir ka batur nu panggeulana kafir teh eta nu nuduh. Sia. Tulung. Modar sia. Woi, musik. Lesot ke si belgung. Woi. Mau cepot. Oh, jauh. Mang wala. Selamat. Aduh karunya oi. Dialungkeun. Oh. Ya. Saha ngaranna sia? Ucir. Anu bieu teh Babaturan uing. mane boga duit? Loba. Bener? Heeh. Kadekeun. Modal siapa uing. Oh, kayang begitu lah. Lesot ke sia. Lesot ke sia bebenit. Modal. Wey. Nah, nya sia bebenit iwanian leu. Woi. Lain awakna tuas leu. Woi. Woi.
kabur ini kabur ini lain lawanun dulu eta bebenyit ayo si Arar ini bahaya untung si salamet lamun aing teu buru-buru ka dieu modar sia teh deuleu salamet jang euy salamet Mang Dawala heuh aya pitulung di mana nyumput Di dinya dukut batu. lamun aing teu buru ka dieu silakan aduh lalu patanya sieun tak ku aing nu matak teh oge pada kudu ulang tarima deukeun duit PHP-keun di aing alah buru-buru ini Cir di mana si Salamet bisa nyumput tuh Cir Di Lebak di curang depa we. heuh teu kapanggih Itu. heuh syukur euy hayu buru-buru sia urang nobros ini teh jalan bahaya deuleu sia urang dua urang ieu teh Iya. loba teh ceuk aing oge nya nguatang ke datang ka lemur boga naon siling Aya entok. kunci heuh bikeun ka deweknya tong lumuh teuing Aya monyet. peke monyet mah kukut ku siling Mang Cepot. Hayang beunghar. ih puguh euy Bapak Uing. heuh panita teh Heeh. naon Butuh buuk. butuh buuk Heeh. Hiji buuk dibeli 200 juta. kusaha Ku Bapak Uing. pan boga ka beunghar oh daek kumaha sia Heeh. nyaan sia teh Heeh. dewek diteun dewek loba pisan 200 juta hiji kontan. buuk umur sagede kumaha Biasa buuk gede. bisa mahal gitu Nganeangan buukna anu sipit. blok sia teh dewe atuh sia teh setan di mana ya buuk sipit ngeledek di mah teh buuk sipit cenah si goblok katipu aing aduh Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumuwe lemah cai. Sinaran tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana. Budaya Sunda Jaya Salamina. Simkuring Gailan Mahdi. Sapanjang jalan soreang wawale di aspalan sapanjang acan ka seorang bapak wawale di akalan sekarang mah lain pagetok mah ujang lain isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh mikiran maneh halus tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang sungsang Kabojong ka Purwakarta nyangan jalan ke desa Bati bengong napa nyipta nangan Paji Sidi pujaan rasa aduh Thomas
suka teuing lamun panggih Ibu Hajah ini dalamun panggih tibatan pegaturiat dunungan Wilujeng tepang suka di beli kupati tibatan pegaturiat suka dibeli kupati ada apa serang gitu sindang layang kepada patananya nama Cisaranten Pak Haji Sidik Cisaranten lamur buku Bilih seueur kalapatan hapunten Bilih seueur kalapatan abdi oman cantin hapunten anu Jaya kiri jalan lebar nyala petang jeung saran di sendiri pirang awak Pak Haji Diun no kencang amon sorangan Jailet temong kesik Pak Haji Ikin koredas temong cadasna dan asik dikeleutik kagagas santun waasna hop. Dimana we ngeureunkeun teh pan aya tutupna ngeureunkeun teh Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. macam-macam apa saya tidak macam-macam Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar? Semar betul. Pantesan. Pantesan bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. makhluk percobaan Dianggap Iya. manusia purba, Babe? Tidak dong. setengah manusia setengah setan atuh Sebab saya sakit hati nih gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar, betul? dume Nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu tah. alias itu ngomong Kiamat naon, batur mangarep-ngarep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudnya? Bakal Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak doraka ti anak mun anak doraka ti Naon? Bapak mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. adi lagu jalan Awani lagu jalan. Yang akhirnya ke pemirsa dipirik para wiaga nusanggap ngawira mang
Can Esturaos kakupingna saluyujeng pripadina saluyujeng pribadina acan kene piaga anu nyarengan acan kene sadaya ngiring laku nyangakeun kawilujeng kasadaya kamdang Beres. Naon kalurat beres. kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu Apa cek si Jebrag oke lagu jalan mah burukan teh da kitu. la ilaha illallah eta ai kieu panayagan 50 ka handap Dari ini kan tah kitu tah bangsa aing mah tepak jaipongan belegok mun tita tadi atuh manehna tuh tepat. assalamualaikum kumaha pada aing anu mingpin Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. sok Soklin jaipongan. nah handeleun aya nu elok dina talus aya nu nong-nong goblok make jeung nu gelo non teh jadi mau diteraskeun ieu teh Atuh saya sakitu. atuh hatur nuhun sakitu ge Langsung. aduh ampun panayagan Cek si Jebrag ge sakitu. nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we keur suwe Karena teh semplak semplak malih. nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain teh euy hirup Babaturan ke di bibirang. heeh ku babaturan di bibirang dunya nyeri ongko panayagan loba nu kabur Da eueuh nu ka. positif kali negatif Iya. asa ku kabina-bina teuing hirup oh tadina meureun dewek rada gede hulunya kilong barani ngaroga tapi ngareka raga aya anu ngaruga lalinya kaya damang balaga lah balaga
lain eta kumis nepi ka kitu kumis gitu Ay ka lagu gagegeran teh sia teh masa ieu siapa kababaturan hayang ngege jeung babaturan teh mah tutong hayang silih gege hayang pamajikan diantap sementara di gege lain nabi pentabaran ditabaran pajidin lain-lain baga diri baga dengan yang atin tiba gerang Gatot Kaca aing teu hayang pasea jeung Sianterja teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu teu hayang pasea jeung ulah dia bala tamtama tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca beres teman sama hayang langsung jeung saya teu hayang pasea jeung Kang Tardi cia dulu ini mas teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang mau hayang sote pasea aing jeung Kang Apud Kang Apud anjing dengekeun aduh ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osin ini teh seuri goblok hayang repo we wing oge sami mung gelut jeung saha wing mung gelut jeung jelema jeung naon deui atuh mung gelut jeung orang utan mung deui jeung naon mung gelut jeung gajah hayang jeung naon atuh mung gelut jeung sasatoan hayang langsung ge sare di imah terawe anjing wah lain ka batur mah bisa diri nanti ku terawe terjadi aduh aya lu boleh aya uing hayang nyari ngabodor kunaon resepna kudu loba ngakan uyah atawa telum di laut 3 minggu atuh pae heuh nyari teh ya lan di mana rak-rak dilarian atuh kayaknya ka Sukabumi alah Ruang marere. atuh darurat leret ai lempang teh munino jos kana pipi eta rada getih iya pipi abdi kata jos Ubaran le. ubaran le tiraha maneh make jeung lagam kitu saprak gaus sareng Acep Sulaemi urang teh warga negara hayu ngamung mulai nagi Pesian kemerdekaan Pak Haji Sarip ku karya anu pinuki warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan ante ingkar diaturan nunjang kana pangwangunan digarawe babarengan ularek aing-aingan lamun senang teu heran
langka eling ka pangeran secara kengeng musibat Pak Haji Andun kakara eling bertobat secara kengeng musibat kakara eling bertobat upat simuat kabatur kalakuan nu teu jujur sameme upat mitutur pariksa badan sakujur Silio anjeng batu yang hati musalah beret ditutur binangkit waspada ngatur ibu hajah nini di palaran tetanggaku kade bahasa kade budi tata titi sareng surti tingkah laku jeung saat